Astagfirullah hal adim nakumaha ieu teh nu gadag teh geuning ngarit pare nate can angeus. Ieu pare asak teuing atuh nakumaha meureun morolok ari kieu mah. Nah, hamang meuni genah-genah santai-santai ngadaweung. Nah gitu. Ari itu geuning pare mah teu diarit kabeh. Heura atuh Cutil jeung ledok geura jeung hujan. Lamun nek dibuat teh hek saatan geura ngarah moal ledok, moal caian. Atuh kembae we kumaha nu boga we meni sok ngatur-ngatur. Atuh gawe mah gawe dititah ngarit nya ngarit. Kumaha itu heg pare asak teuing geura hayo diisukeun deui mah kumaha meureun morolok. Heuh tegerna wing tadi ka Cutil. Ih aing mah atuh naha make jeung nyanggupan gawe. Akal cek abi mah eta teh amang teh. Akal hayang unggal poe diompreng eta teh. Jadi diawet-awet gawena. Kumaha Cutil we eta mah. Teu hayang nyaho isukan mah kudu angeus. Ari teu sacan kewok kitu oge menikeun ka dilila-lila atuh. Heeh, kumaha isukan we atuh Cutil. Lain kumaha isukan. Nari tadi atuh sebatah lodo nanaon wae. Hek lamun hayang tereh mah atuh nitah deui batur. Nah, amang teu sanggup eta. Lain teh sanggup da atuh jeung ngakutan jeung ngarit mah da Cutil jeung ledok mah da rese. Akal-akalan eta mah naon nu hararese. Batur mah teu eueuheun gini itu teu boleh arang geus nu batur mah. Lelet ieu mah teh sebatah lodo teh guteng ngarit. Lain kalaka ieu mah leha-leha we di tempo-tempo teh uyuhan aing mah gawe kitu. Ih aing da lamun teu butuh najis gawe di Cutil.